ngecat kamar anu bulukan jadi lebih terang. Nah, jadi cerita nanya barudak ieu sih sebenarnya mah kelanjutan video anu kamari, cuman geh ieu teh dak aing poe ieu mah ngecat na ai kamari mah aing pan beberes. Nah, ja aturan mah kadak pan nya kudu diberesan heula memeh dicat ge. Atuh jata diberesan mah meureun nya barudak ieu cat atuh kana sagala macem kana baju bae ge pan teu beunang. Heueuh nya barudak ieu ngecat teh tanpa tukang ku sorangan bae atuh kumaha dak japan jeung tukang mah kudu make upah deui pan teu boga duit meureun budak teuing da bari jeung diajar pan ya aing heueuh mandiri. Jeung deui aing maksud aing mah dak selama urang bisa mah he atuh kunaon kudu ku batur pan heueuh atuh anca bae ngaranna dinu kumaneh mah kudu ku rorosaanan teuing atuh ai capek pan istirahat. Sabenerna mah nya dak atuh heuh pan ngeunaheun ieu ai ku cet mah pangaruh bae najan imah rombeng ge ai ieu mah bari jeung henteu dicet pan ku poek dak heuh teu ngeunaheun aya teh mah narenggang teh pangaruh jeung duit mah. Terus di dieu nya barudak ieu aing make catna warna putih padahal namanya dak tereh ka kotor komo anak aing mah pan wedel heueuh sok eta teh tulisan teh ngeun bae ieu aing supaya eta teh dak heh caang teh beda dak ai putih mah caang jasa cebebeh kudari nya ieu hasilna ieu sebelumna nya ieu hasilna tuh lumayan bae barudak komo mun leuwih tebal mah ieu ngecatna beuh pokona mah biang besak ieu mah dak. Ngan berhubung ieu catna dak limited edition alias ngeun saeutik laju mah atuh teh dak heh asal caang bae nu penting mah geus sakieu bae ge geus alhamdulillah.